aya naon itu aya naon Iya pan urang teh datang ka dieu teh di onang beureunya ku bapak guru ku ibu guru datang ka dieu teh tengah hibur encan mah encan dibukaan matak singawaro sok diomongan hirup teh sarua cik jempe heula atuh padalang can ngomong-ngomong aja sarua cing benar geser gede cicing urang Padahal datang ka dieu teh pan kita ka bubur datang ka dieu teh urang teh unur kudu katingali puluh Cicing. datang ka tiang ngomongkeun ulah cicing 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 heula cicing heula padalang arek pidato gotong pipiluan atuh belegu itu cicing cacing Bismillah cicing iraha arek ngomongna atuh padalang teh iraha belegu ngempek atuh pada tadi cacing gitu cicing Bismillahirrahmanirrahim kita ngomong cicing mana itu ngomong padalang rek pidato cicing ulah ngomong cicing mana pantat tadi ge urang mah jempe mana ari eta teh lain ngomong eta teh ngomong cicing mamatahan padahal heuh mamatahan teh ulah tarikeun belegu lain mamatahan ngabejaan kaci ari bebejaan mah di mana oge kaci Assalamualaikum tong sok beuki ngomong ari kitu dangukeun lah padalang teh bade mapari fatwa bade naon bade pidato urang teh sebagai murid anu hebat teh kedah nako heeh cicing belegu cicing heula sakedeung ge sakedeung Assalamualaikum cicing iraha lepeh repet jempe heula ku sarua kunaon tanya coba kunaon cenah sia taman di jibir saha ngeureun saha cuk anu dijewer ku padalang teh itu menang terus ya palingan dituruban lain keur beungeut model kitu sok arek cari cing mah arek lepeh Bismillahirrahmanirrahim cicing padalang cicing Kejempe maksud balala padalang mah jempe belegu abdi cicing oh arek moal moal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ucan eprak barudak meuni teu kaur pisan eta dalang rek ngomong tadi naon bae atuh heula diganggu wae kumaha ngomongna ngomong wae ih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng mugi wilujeng patpang sareng pirbado sapara kanca diri omongan seni calung di sanggar seni wiro Peng, samping eueuh tuntungan. Mana tungtungna samping urang eueuh tungtungna. Kekotengan samping tuntungan. di mana-mana ke samping mah eueuh tungtungan belegu cik jempe. astagfirullah Anu alamatna ti Wangun Reja anu dipimpin nyaeta ku Kang Yep Rahmatullah anu panginten nyepang suling dah Kang Apang teh nya tukang suling oke anu disesepuhan tuh Tukang suling jadi suing. tukang suling belegu naon Kang Yep Rahmatullah teh pimpinan urang tukang suling si bentes nyepang suling nyarita teh si bentes Sep, kabelit sep. Geus naon deui wae cenah eta. mingeus atuh belegu mingeus Sep. arek diteruskan mah ya mau aparat-aparat teh kieu mah ya mangga padalah sakedap pada Ayo, wah bener ieu mah lamun tadi beresan mah bener sakedap sok beresana sampingna ieu mah sok da ieu nu piomongkeun ge samping nah Ada cumi.
kudu kitu sih kan namun. Atuh kira-kira batur Naon? omekeun atuh omekeun. Tong dialungkeun pake atuh belebuk cokot. Hayo kumaha? Itu nu nyelakakeun